anu engke bakal ditincang ku calon panganten. Ieu simbol di amparan samping teh simbolna yen ari indung jeung bapak teh alim ningali anakna terluka bilih kacuga bilih teh mah aya duri anu bakal nyugap kana ieu sampean anu jadi anak. Gerajangkung gerak sekolah kaban gerak makaya keun indung gerak lengkah lengkah anjir apa sungguhan di mana detik ini hidup rek sungkem di payunan indung jeung bapak mangga ditiup lilina geus sujud hidup di pangkonan anu jadi indung mama detik ieu ilmu sungkem di pangkonan mama udah aya sanes sing bapak disebutkeun di hapunten ya mama ilmu teu mulai ngarepkeun mama bos yang nak bohongina dina waktu ilmu dilahirkeun ke alam dunia mama aya dua pilihan yaitu antara maut jeung hirup nanging lebadinya mama rindu mama ikhlas asalkan abdi lahir kalayan salam abdi dibagyakeun abdi didoakeun mama ngapunten ilmu tak acan tiasa mulang terima ka mama jasa mama ka abdi moal kabayan sok sanaos gunung emas satetes teh susu mama anu ngalir jadi darah dina diri abdi moal kauwihkeun sok sanaos ku harta banda sakumaha oge ngukur tiasa ngadoakeun mugia mama salamina aya dina kawilujengan mugia mama salamina aya dina kasehatan mugia mama salamina sing panjang yuswa sing tiasa nyangsen abdi sareng cologe abdi sareng budayan abdi hirup bahagia hapunten mama anu balaganda ridho bapak aya dina mudah-mudahan insyaallah hidup bahagia di dunia dunia ke akhirat. Sampai disebutkan Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mangga 100 tamaan mamana. Bismillah, hilma anak mama anu dibikanya aku mama kuair minangka hidup rek lengkah hidup anu pinuh harapan dijurung kurestuin ITF kudu bapak mugia hidup duaan pinagi jeung kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin mangga kuat